Ayeuna kabayan aya di Kampung Dupa. Da ayeuna urang aduh aku baca tadi ka dokter di kabayan. Naon teh balik di banyak. Nah, jenta-jenta. Balaya urang tinggal urang itu. Kang aduh kenapa cek meja? Puyem, puyem. Di Bandung wae Pak ya. Iya, apa aja atau di tapi puyem. Bisa. Ayo ulang semua atau tinggal proses akan aduh ya. Badai itu tinggalnya. Kang aduh keur ngajahitan di sampulna tuh mantap dengan tuh berjahitan ya. Iya Kang aduh mau proses puyem nu katalah di waas teh puyem asuh jeung baparak tuh ya urang tingalikeun teh baraya YouTube tinggal itu lain di Bandung wae nu nyieun puyem teh di Garut oge aya produksi puyem waas atau napi puyem buatan Kang Adul mantap pokoknya namanya tinggal itu nah ayo baraya urang dilajeng deui kumaha sarana jeung prosesna teh nya mantap lah ini baraya puyem anu kantun isukan kantun ngajual tuh iya gitu mantap produk Kang Adul banyak ya mantap pisan habis rasana ini puyem waas teh waas dah mantap pokoknya mah buatan Kang Adul mah si peed si ngeunah teh geuningan tanpa bahan pengawet teh geuningan tah kitu puyem buatan Kang Adul mah kitu tah cenah baraya ayo engke dilajengnya kumaha prosesna deui anu ieu cenah tah hasilna ti pagawean Kang Adul aduh mantap pokona mah beres aduh baraya tinggal itu Kang Adul tuh wis erek nganterkeun pesanan puyem Kang Adul tuh geus aya anu mesen hinanya tuh satanggungan Kang Adul ya puyem Kang Adul mah mantep baraya amis tuh satanggungan baraya tuh geus siap di edarkeun atau dipasarkeun tuh tapi ieu mah henteu dipasarkeun aya pesenan cenah kanggo ngadamel naonnya kue atau bolu cenah kitu tah bade ngadamel kue gabin hina tah kitu ngangge puyem buatan Kang Adul si pelem teh geuningan aduh tinggalnya ieu dianteurkeun ieu ku Kang Adul tuh aduh tinggalnya tuh masih seperti yang dulu Kang Adul mah hinanya begitu nah tapi ayeuna mah nang geus pereh na kana mancing hinalah itu ayeuna mah keur mendalami tentang naon gitu ngarubah nasib dina urusan dagang tah kitu memproduksi jeung ngurusin dagang kitu tah hina baraya aduh ieu kumaha tah nya hina salajengna Kang Adul tah kitu nya ieu perjalanan nasib Kang Adul anu naon kitu anu ayeuna keur dijalani dina raraga ngarobah nasib keur ngarobah kahirupan kitu tah cenah Kang Adul lebeu hina cek Kang Adul mah sip mantap ieu Kang Adul erek nganterkeun pesenan puyem teh tuh mantap tuh pokona mah tuh Kang Adul narima pesenan anu tanggungan tuh mantap ayeuna rek dianterkeun selamat jalan gitu tah dina ngarobah nasib ieu sagala rupa ku ayeuna ku katekunan jeung ka sumangatan urang dina ngarobah nasib ieu nya kitu tah